Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya abah nuju nepangan abah oleh tuh kabari mah tidak mangsa teh. Mohon. Ya tuh ada mau wayang nage ya. Itu ukuran sabaraha apa ya? Jadi kamu 2 meter 30. 2 meter 30 Yang ya baraya. 2 meter 30. Pina anu golonongan itu mah tuh kau semar kain nangka. Kain Oh, nangka teras, itu. Dari teras. keras mah teras. Da kumaha dengan dari ngaranna kai besok Baraya. Wah. Kalau dulu tapi ini tuh. sudah diterima. Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. Badra cenah itu. Sudah sama Juna. Taya nu namina khas Cibiru teh ieu eta. Abah oleh kapungkur mah aya rakat pun rakat teh sa. Luye. Kang ya kapungkur mah. Tah ieu teh rayina aya deui rayina anu Alo. sana Alo. Kang Yang Didi. Bagi eta teh rayina apa gitu nya. Raya abahnya. Raya abah oleh. Ieu rakat mah tos ngantungkeun. Aduh ye. Ayeuna mah alhamdulillah gitu. Aguar Cibiru. Mama Darman janten abdi oge tadina mah wayang teh Selacau diturutan, Bogor diturutan, Bandung diturutan, Kidul diturutan nya enak wih deui kembali deui kan semula nyata ciri khas Cibiru nyata ieu Mama Darman eta tenkeuna nyata teh ngaruarkeun ke Sebat Gatotkaca si Bujang eta teh si Bujang teh seolah-olah ge upami teh mah ku abdi seolah-olah ciptaan abdi rancangan jami teh ukur terang nami si Bujang dan kumaha si Bujang dan kumaha nyari ku abdi ayeuna diekeun aya ieu si Bujangna ieu tah aya ngungkap di Cibiru nya alhamdulillah geuningan di piagam ti ieu teh di Paneras Mama Darman teh teras di Jarum Super perjuang wayang golek itu pahlawan wayang golek setelah habis sareng penerus Mama Darman nya ari kamari mah terakhir maestro Punten bah. Ari wayang si Bujang teh aya nu tos beres. aya ieu Cobi nih abah. Ieu baraya-baraya ieu apa teh ada mau wayang jangkungna teh 2 meter 10 gitu nya. 2 meter 10. Sekarang ieu subadra. dah iya anu ini si Bujang teh Iya anu disebut wayang si Bujang teh ieu janten deka aralaman ku tukang wayang ya sudutkeun kanu almarhum teh ngandamel ieu teh si Bujang kur terang namina tah ciri khasna si Bujang teh ieu tah tah kumis coret coret. ieu mah wayang aya ti kapungkur seolah-olah diciptakeun deui ayeuna gitu Nah, ieu baraya. Ieu Badong keng jalil apa? mohon Bicara Badong sabaraha? ah alim ayeuna capek capek ayeuna Ieu wayang si Bujang teh ieu. Cibiru teh ayeuna mah Asli nyata. ieu asli Cibiru ieu. Dan sokorna Mama Takrim tupung ibingkeun Gatotkaca ieu sudah. Bah, ieu bah sukat mah kumaha bah? Ini ya sami. Tenten ku aya ngabangkit di wayang Cibiru teh, ku abdi seolah-olah nyiptakeun si Bujang. Mantak sadaya dalam boh yoga, boh dandan, boh ada kosasi, adikon itu dia dalam di karir ngarawang si Bujang kata biasana ieu nama. Kamari abdi ninggal teh di si Kang Iki. Nya, Eta nya, siapanya? nya panujuna ke si Bujang cenah. Iya. Terus anu ngarecet di kidul itu ieu wayang Abah Oleh Cibiru cenah aya nama. Ya urang teh ari
hari ada sanes sae itu yang hoyong ngembalikeun deui wayang teh tadi teh kumaha pan arean mah ada mah wayang teh pas sae kreatif nama itu ya ngan dina seni na ukiran teh aya sedangkan pan kapungkur mah kasebat seni ukiran kedah aralit hari ayeuna pan ageng baradak mohon disulap teh kucet bae mohon kucet tapi pan tetap we nu alit nah ieu hoyong ngaeukeun deui teh katuk kaca klasik teh ieu tah mohon opat sagak teh itu klasikan asli Cibiru yaitu karya Abah Oleh. tuh gimana gitu Bah, ingat punya lira kene, Bang. nyari ra Musikan Nah. ini kuatnya. ieu tuh gimana tak benten sareng nu sanes namuka nah itu gimana janten teu diklasikan pisan bukan diklasikan pisan nyata ramping Sarang pamili klasikeun maka teu aya ieu, Bang. nya Ya kan terus di loba ieu. tah ya suatama na teu Nah, ieu ukiran asli nanti kieu ieu. janten dia kan diaslikeun ukiran di aralit ya mah di bisa kedik Bah, ieu ukuran ka dia sabaraha, Bang? nya sabaraha teu tangtos kumaha wayang Itu dan sami ieu kan ieu rada ageng ieu. nya eta rada ageng ieu mah janten sahureun ieu kelasna Bisa lakonnya. mohon ieu mah rada ageng tuh itu nu cekap ieu mah ukuran nomor hiji Ya, ya. ada kieu dengan seniman mah misalkan hari Ieu itu teh tidak ka dia teh sabaraha Pak? Ya 18 itu teh. 18 20 20 kalau kita dia sabaraha? tadinya mah udah 18 18. Jadi jangkung 20, lebar 18. 18 Nah, itu baraya terang nanti abah teh gitu. janten nah kitu ya bahanya ayeuna urang teh anu hunkeun ku ayeuna ka kreatifan tukang wayang boh di Padalarangna boh di Bandungna boh kitu anu hunkeun ya kemajuan ada wayang teh ngan sakedik-sakedik urang cirikeun deui ciri khas daerah Paknya dawuh deui da wayang pertama Cibiru ciri khas Cibiru tuluy kaduana deui ciri khas Selacau ukiran tah urang digugat deui masalah ieu teh teras Bogor itu ieu jadi ulah nepikeun ka nyeun wayang teh naon kitu memang kemajuan alus mudak zaman itu ya, tapi teu nyaho asal usulna wayang teh ieu teh keureut mana teh nyaho keureut Selacau ieu teh keureut Cibiru tak kudu nyaho keureut Cibiru ieu Bogor kudu nyaho keureut Bogor ieu enak boh ukiran itu ieu keureut Bandung ukiran Bandung teh kudu nyaho itu ieu jadi urang teh ulah naon boga sakeureut itu ieu tapi boga rasa geus alus pagawean eta Bah. Kaseuran teh kitu nya Bah nya. nya jadi matak tah made dina ukiran ieu teh kudu kreatifan ieu teh ukiran teh ulah menonton Cibiru wae hungkul di da kudu aya Selacau teh ieu Selacau ieu Cibiru tah ieu anu ieuna tah Bandung tah nu dikianana ukiran janten tah ieu janten kadang nya jadi urang ieu kudu nyaho ciri khas Bandung ieu tah. nya Di Bandung ieu. nyata mangingin Nah, dan ciri khas Cibiru teh ieu di dieu tah. nya tah ieu Cibiru Cibiru. adina irung Jadi ieu teh moal tiasa disamikeun jeung sanes Bah itu. nya moal dina irung Ciri khasna di dieu tah. tah ieu dina irung masih kan aya rusiah pribadi abdi moal dibejakeun dengan kuno sejen kudu katileuman kumaha Cibiru pangna kasep itu ieu didinya jadi memang ilmu kudu bagi-bagi tapi urang jadi dia kudu berpikir kumaha karya urang teh da sebenarnya hari pagawean da eueuh nu alus eueuh nu goreng Bisa masih ada mah. nya Gitu Bah. jadi ari nu alus nama hese nu alus mah nyata naon cek cohakna enggak gugu si pembeli ari pembeli na eueuh tukang wayangnya loba jadi we samsara tukang wayang Nah, kita baraya-baraya.
penjelasan dia abah oleh teh tos gitu pengen tak sok seniman teh urang tingkatkeun bener-bener ka ayeuna cek cohakna ku ayana abdi naon gerar abdi tahun 2020 tah tiba heula oge pemerintah naon kitunya dalang mere wayang ka pemerintah ukur dalang itu ieu tah ayeuna cek cohak karek dicobaan kamari nomeureun aya ratusna tahun sajenengna mama ieu nu ada Mama Darman nyen wayang karek kamari pembikin mere ka pemerintah nyata ku abdi kamari tah didinya alhamdulillah bahnya nya alhamdulillah ayeuna maestro di Giri Harja Pak Asep Sunarar almarhum di dia Pak Dede Amung almarhum itu je tah ayeuna pertama anu nyen wayangna nya bahwa gerar maestro abah gelar maestro teh nya janten ieu teh lain kahoyong abdi medante ngajukeun itu ieu ngan ieu mah para dalang langsung dawuh deui cenah emang itu ieu nu kuat memperkuat Cibiru jadi tiba heula ciri khas Cibiru teh dieuweuhkeun tuluy we aya ya alhamdulillah ayeuna mah cek cohagna mun ka wargi-wargi para seniman nganuhunkeun ayeuna geuningan urang teh tos dugeun ka gerar maestro jeung wayang teh urang teh aya paningkatan jadi lain paningkatan ukur sa RW sa desa atau sa kabupaten geuningan urang teh alhamdulillah nyata dukeun ka aya paningkatan di antara nyata dugeun ka dunia nya urang sasarangan wae ka kapayun para seniman penerus wayang Selacau boh Bogor boh Bandung sok sekali-kali mah urang ka dieu urang dialog kumaha carana urang teh ieu urang ningkatkeun da urang da ari mudahkeun kanu duit mah da hese itu ieu gitu urang mah atuh bersatu heula we lah urang ciri khas wayangnya ciri khas wayang urang sok urang mah kieu we ari teh abdi mah harus mencintai seni soalnya kayak ari wayang mah pami ruksak berarti asa ngadapul deui tapi pami cinta karena wayang mah leungit-leungit nya ta eta cinta karena wayang nya mata karena seni mah ulah dukeun ka teresep nya kacontohan gua abdi cek cohakna we kan wayang kitu kan kieu ditingali we da resep tah urang teh nomor hiji abdi mah nomor hiji cager nomor hiji aya bahan nomor hiji naon urang teh karya jeung sumanget tah eta sumanget lamun sumanget eta ningali duit riweuh jadi ente nyetel gitu bah ari abah mah tak alhamdulillah wayang mah pagalitu pamete mah aya nu peryogi itu ieu saset aya nu beres aya wayang mah mihanca kamari teh aya larian tapi wayang tilas aya cenah wayang tilas oke salah ieu pangaos lah pamitan beraya penjelasan ti abah oleh pamitan dicekapkeun insyaallah anjing usahakeun di tepang gede insya mudah-mudahan ya abah oleh cing sehat amin itu ya karyana mudah-mudahan ya pada tos maestro sih ya abah oleh saketerangan itu tuh gerarna ieu piagamna itu beraya kamari teh dengan abah oleh teh kenging piagam oge hari wayang sadunia teh hari wayang sadunia tapi 7 hari wayang sedunia pangitannya kenging piagamna kemudian bah terus kenging penghargaan ti pemerintah intinya tah kan sadesna ka pengrajin-pengrajin ieu urang sasarengan Surabaya oleh teh sasarengan juga memperkuat seni pikir wayang golek teh da alhamdulillah apaan ku UNESCO teh anu kaakui teh dunia teh sanes Bali alus ukiranana tapi teu kaakui kumargi unggal negara ge tiasa ari ngukir patung jalmi kitu mah nyaeta UNESCO teh anu ka ieu teh Indonesia teh nomor 1 batik nomor 2 wayang golek nomor 3 angklung tos aya pengunjungna tempatna batik tos aya tempatna di Jawa iya tukang wayang di mana apa batak letak nyungkeun perhatosan nyungkeun di cicingkeun paneangkeun tempat pangnyaungankeun itu dia ngungkeun dukunganana
aya tamu ti luar kabupatennya aritos aya tempat merenang kita datang ka urang tah didinya panginten pemerintah teh katinggalina naon satia nanya anak ka urang teh ulaikeun ka kieu dari abi paboraset kieu ningan uyuhan jika di kandang hayam. Kita beraya-raya namanya penjelasan dia bahwa teh abdi dia mah abdi ada silaturahmi teman-temannya lagi pesanan anggawan mangin mbahnya Putra ya putra abah kayak nama paling itu ke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.